Berawal dari besti si bungsu pamerin baju kicau mania tas si bungsu si eteh ayang teh tandrum hayang balas dendam mamerin baju kicau mania kanggo Agustusan ayang besti sampurasun para ayang bestiku karena sore kamari si besti si bungsu teh mamerkeun acu kicau mania nya tapas pagina torojol bapak paket menit tuluy wae buru-buru cenah mamah hembe wang pamerkeun ka para besti nu kamari cenah ge nya itung-itung balas dendam jigana teh ayang besti teuing da bungsu si eteh ayang besti meni kudu sarua pagawean teh nya lamun babaturan gaduh teh meni kudu sarua gaduhan ayang besti kapan kitu lamun nambut oge meni sok dibakel ka bumi sok lami nambutna teh jadi we kudu sama-sama leuli kitu ayang besti di dieu si eteh ayang teh nuju gegerohan ayang besti heuh da santos dagang mah nya gegerohaneun teh meni loba-loba wae sabari ngadengikeun lagu India da tetangga nya teh lagu India jadi we jogetnya saeutik-eutikeun mah kajeun we nya sajen siger ai tunggu bersamai sajen siger ai. Teuing kalau sudah mendengar lagu India tehnya itu si pundak teh da ujug-ujug joget sosoranganan ayang besti. Apakah para ayang besti juga suka lagu India? Heuh da tiba heulanan ge nya si eteh ayang teh suka pisan lagu India tah pas sudah masa remaja SMK kitunya berubah haluan jadi lagu K-pop mania ayang besti. Maju ka sareupnakeun ini teh nya ayang besti. Si eteh ayang lagi menggoreng sayur sisaan MBG ayang besti teuing atuh da tara diaremam sayuran nama ayang besti tah lamun dibalur heula ku tarigu mah heueuh barudak teh meni sok paronyo cenah mama enak nya hipu nya haneut nya kitu teh seperti biasa si eteh ayang besti mah nya ayang besti lamun aya susah sesa teh tara buru-buru dipiceun ari masih keneh tiasa dituang deui mah kitu nya dimodifikasi deui wae sangkan tiasa dituang deui.